Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan kasadayana wilujeng patepang deui sareng acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu baris kapihatun neraskeun si Kemang Racun kumaha salajengna. Kasing sugri mitra dangu anu bade ngiring ngadedel tiasa ngintunkeun WA ka Mang Arman Wijaya di 0858 5281-4302. Tah kitu mitranya. Mangga urang sami-sami ngabandungan ieu carios Kemang Racun kumaha salajengna. Mitra dangu nyidasi diukna ngeser saeutik ngadeukeutan ka pelebah obri nu bener-bener geus kataji katarik ati kudrina nyidasi. Belenya imut menik kareueutna keur matak giung matak katulengan teh saenyana. Jaba eta obri oge ngarasa seger lantaran ngangse seungitna awakna nyidasi anu meuni meleber angin-anginan teh saenyana. Pok nyidasi nyarita estuning mani dariana keur pokna teh kieu. Duh engkang, abdi ayeuna dongkap ka dieu teh sarasna nya demi akang, sanes ukur kaleresan, margi ti kapungkur keneh oge. Duh, abdi teh hoyong tepang sareng akang, hoyong jongjon tiasa ngobrol sareng akang. Kuena hate abdi nu berat ka akang. Abdi sadar, abdi baris nampi kana naon wae kajadian engke nu bakal kasurang ku abdi Kang. Nuhun enak akang micinta ka abdi, da abdi oge sami micintana ka akang. Mung ku ayeuna akang teh geuning parantos rimitan. Nyawatak naon hubungan urang teh, urang susurumputan we nya Kang. Ulah terang-terangan sate acana akang pipisahan ti bojo akang nu ayeuna mah. Abdi teu maksa supaya akang mirak bojo akang. Mung nya kitu hubungan urang pantiasa lumangsung sanaos ukuran sepan oge. Cinta abdi ka akang pohara kiatna Kang. Numawi saros akang ngahiji sareng bojo akang oge. Batin mah tetep we saserangan sareng akang. Tetep migandrung ka akang. Janten rupina Kang saayeunaeun mah urang hubungan batin we nya Kang. Ulah waka terang-terangan bilih kanyahoanku bojo akang. Janten urang susurumputan we urang ngayakeun hubungan teh. Kumaha kahartos Kang Obri? Kahartos nyai, nuhun kacinta nyai katampi ku akang. Kalian akang oge leres-leres micinta ka diri nyai teh. Obri pohara reusna ku ngadenge katerangan ti nyidasi anu geus blak-blakana keur nerangkeun kacintana. Bari jeung mere jalan pikeun ngayakeun hubungan sacara susurumputan. Aduh, meuni bagja abdi teh Kang. Salos teu nikah oge sugema margi tiasa ngahijikeun hate antawis abdi sareng akang. Sing percanten abdi baris sadia dina sagarupina kangge kabagjaan sareng kasugaan diri akang. Oh, nah moal asa dihina ku akang nyai, bireh nyai teh ngalenan akang barjing ku akang teh teu ditikah. Henteu Kang, mari bingah upami antawis akang sareng bojo akang nu ayeuna tetep awet, tapi hubungan sareng abdi oge nya teu pegat kitu Kang. Nuhun atuh nyai. Abdi mah Kang teu naon kikian oge datos milik diri abdi panginten. Mung sekali abdi teh miharep pisan ka akang, saperus akang tiasa nyimutanana. Ulah dugikeun ka hubungan urang teh dikanyahokeun ku nulian. Ulah dugikeun ka bocor ka sasaha nya Kang. Oke, kumaha upami Udin terangeun nyai? Ari perkara si Udin mah ieu teu kedah janten emutan Kang. Margi antawis manehna jeung abdi mah datos sarahasia sabeungkeutan Kang. Maena bakal tiasa dipercaya, bakal tiasa nutupan rahasia urang kitu Kang. Mung sok sieun manehna teh kuwi ngabukakeun rahasia urang ka batur. Upama manehna kaperengan aya kakeuheul ka urang kitu nyai. Sing percanten ka abdi Kang. Moal dugikeun ka eka jantenan kitu Kang. Sing percanten kana kaen Udin manehna mah da bisa dicekel omonganna kitu Kang. Oh, nya nuhun atuh. Ka akang lagi jadi tenang, akang percanten mungrupina teh urang lagi nya kedah ati-ati nyai. Margi bahaya upami hubungan urang kanyawan ku eta pun bojo mah.
cing percanten abdi oge baris hati-hati tungkang. Kaayaan beki burit baik sakedeung deui panon poe teh bari suruh tapi Nyi Dasih jeung Obri mah aya di saung bangun anu ngarasa tamah jongjon bae malahan saterusna mah dua anak kalebuh di sagara cinta anu pohara jerona jep teu aya anu nyuara kaayaan di jero saung teh ayeuna mah jadi jempe. Mitra dangu setengah jam ti harita bareng jeung kadengena bedug magrib Nyi Dasih pamitan arek balik kabeneranana Udin oge harita teh nyamperkeun barjing ingkud-ingkudan atuh najan sono keneh oge Nyi Dasih teh ku Obri langsung didinampikeun balik hate Obri teh ngarasa sugema nu taya babandinganana lantaran tak suka bunga silih kojayan di sagara cinta anu pinuh ku hawa nafsu. Samemeh mulang teh Nyi Dasih nya ngucapkeun nuhun heula kana sagarupa kahadean jeung pangorbanan ti didina Obri. Kalayan ke peuting kadatangan Obri pohara diharapna ku Nyi Dasih, atuh Obri oge nyanggupan mena janji engke peuting arek ulin ka imahna Nyi Dasih. Sanggeus pamitan sakali deui mah bral we mulang, ngan motor mah teu bisa ditumpakan da ruksak. Tungtung namanya ditungtun we ku Udin. Nyi Dasih ngiclik lempang tukangeunana kebat lempang kakalerkeun atuh Obri oge anu sakadapan mah bieu ngahuleng we lantaran ku teu disangka samehna maehna teh nya kitu bakal meunang kasugemaan ti didina Nyi Dasih. Gancangan mereskeun bakona nya diasupkeun kana karung plastik geus kitu mah terus balik ka imahna bari sajeroning lempang ngajugjuk ka imahna teh hatena mah terus mikir neangan eko engke anu sakira bisa dipercaya ku pamajikanana najan kumaha asal baru we lamun teh maehna nepikeun ka teu datang ka imahna Nyi Dasih cacakan bieu di saung sakitu nyugemakeunana komo meureunana lamun engke di imahna kitu pikiranana Obri teh barjeng kebat nanggung eta karung plastik anu dieusi ku bakwa anyar meunang ngalah. Mitra dangu kacaturkeun peutingna wan citabuh 8 harita Udin jeung Nyi Dasih teh keur dariuk we perduaan. Udin keker datang tas di imahna agan samas nu matak harita keneh oge gansang we ku Nyi Dasih ditanya ngeunaan hasilna Udin nu ngahajat tadi nyata ku Nyi Dasih teh ditah pikeun nepungan heula agan samas ka kaler. Pokna Nyi Dasih dari nakar dina tumanyana ka Udin. Ieu Udin, kumaha dibejakeun nya engke peuting agan samas ulah ka dieu? Ih, kan tenan we atuh disanggamukeun mah euceu. Tema Udin meuni haget nakra. Aya pamajikanana? Oh, aya. Ngan harita keneh nya teras dipiorang ka warung. Nya teh sida mese rokok. Alah, pinter kitu nama agan samas teh da nyeta atuh ngarah obrolan abdi sareng anjeunna kaen teu disaksian ku garwana. Nya pantes pinter oge ieu da lain budak leutik, lain budak oleho atuh Udin. Kumaha ieu teu nanaon dicarek peuting ieu ulah ka dieu teh? Henteu. Nya malahan dibatkeun teh karesan cenah margi bade nepangan ka wargina di Sukaasih. Karesan we sumuhun ieu maksud teh nyata ka piraina teh ayaan teu damang kitu saurna teh euceu. Syukur atuh ieu. Kumaha syukur teh ayeuna geus teu panas teuing Udin? Oh, sakinten teu da tadi teh sumuhun basa wangsul heula ka rompok teh nya terasa dijian ku Aki Asnawi. Janten wah nya anjeunnya nah kitu atuh da cikal Obri teh wengi ieu bade ka dieu nganjang ka euceu. Ih, nya Andin maknya nggak bohong mah ya ngan anu jadi heran teh sakitu geus jam 8 nacan aya keneh wae datang jadinya mani jadi beung songeteun ieu tacan aya keneh datang duh sieun teu tulus we Udin hanas kagan samas dibatalkeun. Pokna Nyi Dasih teh mani geus kaen teu ngeunah cicing ngomongna berjeng kayaan cicing sat sagarupa tetela kawas hayam anu keur ngenaug teh saanyana kae Nyi Dasih nya bawaning ku geus kaen teu sabar we hayang gara tepung jeung Obri.
Udin nyerengeh seuri ngabandungan sikap jeung kalakuanana Nyi Dasih teh. Tungtungna maehna teh jadi hayang ngaheureuyan we, hayang nyoba-nyoba nerangkeun kaena hate manehna sawa ieu atuh pok ngomong. Cek, ari datangna mah kana tang tu datang, cek. Ngan meureunan keur bebeja heula ka pamajikanana. Hehehe, alah. Kumaha atuh ieu? Lamun teh mah jeung abdi heula we, da sarua lalaki ieu. Abdi ngorah keneh pan abdi oge. Hehe, sarua Lin. Mane mah ieu? Kawas nu burung wae ngomong teh. Kawas lain kadunungan wae ieu mah teu uyahan. Nyi Dasih baeud. Nya matak naon atuh ceuk sakali-kalieun mah. Asa teh salahna ceuk abdi mah ceuk. Maknya kudu batur wae. Manya abdi ukur kabagian nganturna wungkul mah ceuk. Asa teu adil ceuk abdi mah. Kudu aya bagianana atuh ceuk. Sakali mah. Kawas anu maksa Udin teh hayang dilayanan nyata kudrina Nyi Dasih. Tapi Nyi Dasih teh kalaka nyentak ka Udin. Gandeng Udin ieu. Ka mana wae sia ngomong teh. Batur keur parusing kieu teh ayo ieu mah duh. Ngomong ka mana wae. Lain bantuan mikir mah. Ngarah obli teh bisa gancang datang ka dieu. Nya, dibantuan mikir kumaha ari kieu ka ayeuna mah ceuk. Duh, lintang ti sabarnya, sabar we lah. Dangke ge panginten bakal datang. Udin jadi malik heul, najan ukur heureuy tapi maehna teh ngarasa bungah. Lamun seug Nyi Dasih daek nganteur kana kahayang manehna. Ngan geuning dina kanyataanna mah Nyi Dasih kalaka ngambek. Aduh, ieu. Geus jam 8:05 geuning Udin. Moal datang kitu, moal ngurunyung obli teh. Aduh, atawa kumaha ieu Udin? Halah, ampun teuing. Sigana mah ngadaguan simpena meureun ceuk. Dari sore keneh mah bisi loba barudak ngora anu arulin tepung jeung Kang Obri nya meureunan bakal tarete tatanya lamun tepung di jalan teh tah kitu arek ka dieu nya kumaha atuh. Sabar we mani garetek pisan kakara sabaraha menit oge. Pan tadi basa disaung tos dicobi-cobi ku euceut teh sanes. Ieu, gandeng si Udin ieu. Ka mana wae ngomong teh batur keur pusing teh. Beurina oge ieu maneh teh ulah dipipilueun kana urusan batur atuh ieu. Tungtungna mah jepe jempe. Udin teh ngomong deui, mehna ukur kitu nyang sarawe dina eta korsina berjeng sanggeus sentak mah ku anu je dununganana. Atuh Nyi Dasih oge diuk we bangun nulungse berjeng adaguan datangna Obri. Mitra dangu teteh lah kangaranan nungguan teh sok karasa kesalna. Najan kakarasa jam 2 jam oge darasaan teh mani aya satauna, mani asatung ke bumi alam. Kitu nu karasa kudrina Nyi Dasih oge anu geus kaen teu sabar nungguan datangna Obri anu diarep-arep nyata kumanehanana dina kayan mangsa ayeuna. Bieu jam 8:05 ayeuna geus kaen jam 8:07 Tapi semah teh tacan datang keneh wae. Padahal da teu jauh-jauh teuing apalan imah Obri ka imah Nyi Dasih teh. Aduh, geuningan geus jam 8:00 Udin. Muhun ceuk. Alah, jam 8 langkung ieu teh. Ieu, moal datang kitu Udin. Tacan aya wae geuningan. Pokoknya mah kieu we lah. Sing sabar we atuh ceuk. Beureunan ayeuna teh keur di jalan keneh atawa nungguan ti iseunana bisi papangi jeung Rona beureunan lamun dina kayan sore keneh mah. Ieu Rona ti mana boha da di lemur urang mah ieu geus heubeut aya Rona. Ieu mah moal tulus beureunan Udin. Aduh, kumaha? Nya tulus we nuhun teu wae. Keun wae atuh da aya Udin ieu ceuk. Meni kurehe ngomong teh ieu. Meni ka mana wae maneh mah Udin. Mani teu cukup kul dicarek sakali. Nyi Dasih langsung kreuweud baeud mani bakatut haseum bakal tingku keheul ka Udin nu ngomongna teh ka mana bae. Atuh Udin tungtung namah jempe da bisi kaena namah amekeunana kadrina Nyi Dasih lamun wae kaen terus ngomong mah nyiar-nyiar ti paseaeun bae teh sanyana.
Kedepating harulang antara Nyi Dasi jeung Udin siga salaki jeung pamajikan anu keur pista atawa anu keur kaen teu hade. Kadenge kana panto teh anu katrok mani kaen jentrenakar. Punten sidik aya suara lalaki atuh Nyi Dasi jeung Udin teh puguh meuli curinghak. Mangga kalebat sa di luar. Najan apa ka saha-sahana nya sigana mah nya kitu bisi salah deui meureunnan. Akang ti kulon yeuh Obri. Buka pantona Nyai. Oh, Kang Obri. Mangga antos heula teh sakedap yeuh ah. Gansang we Nyi Dasi teh langsung cengkat ngaret heula sakedeung ka Udin. Udin ungeuk berjeng nyerengeh kawas anu ngarti kana kaayaan maksud hateuna Nyi Dasi. Brai we Nyi Dasi teu mukakeun panto. Breh teh nya we Obri geus datang di lawang panto bari nyerengeh imut malah katempona ku Nyi Dasi makaen Obri teh asa meuni kasep naker mata pikaresepeun. Nyi Dasi ku sakadapan mah olohok we neuteub ka eta anu anyar datang harita. Hatena antara bungah jeung resep ngalantarankeun maehna teh kaayaan susah arek ngomong oge. Anu tungtung namah tibang timolohok we teu ngomong sakecap teu sangka atuh da anu dagoanana teh geuningan bakal datang sugan teh moal terus datangna boro mani geus kaayaan keuheul boro mani kaayaan geus amek. Obri gancang mangut berjengkokna lalaunan. Aduh punten ye Neneng Kang Obri tos ngaganggu yeuh ka salira Nyai. Hatena mah Obri oge kayan jadi teu puguh rarasaan da ningali kaenana eta Nyi Dasi anu katempuna kumanehanna mah meni asa pohara geulisna. Dina mangsana ti peuting model ayeuna memang dangdana Nyi Dasi matak narikana ati pikaresepeunna krek pikeun Obri mah. Nyi Dasi ungeuk barjeng kituna teh nembalan semu anu ogoan. Aduh, wilujeng sumping Kang. Menawi teh ieu moal cios diantos-antos ti tadi teu aya wae sumping. Aduh. Namaniku wengi geuningan Kang. Ah, nyata sonten keneh. Neme oge jam 8 langkung sakedik. Upami kitu dongkapna tabuh 3 Janari ta eta tos wengi. Yey, eta mah ieu Janari atuh jam 3 mah. Aduh, mangga kalebet Kang. Oh, mangga punten atuh ieu nya. Ih, mohon mangga. Obri harita keneh asup ka jero imah. Nyi Dasi nuturkeun tukang ngeunana. Malah geus aya di jero mah gukek dari yuk. Geus diuk mah nya Nyi Dasi teh nitah ka Udin supaya maehna milu neuseuneu naeur cai. Pokna kieu. Din. Ieu ka dapur heula ieu nam. Naeur cai ni nyuci kopi nya. Namudin. Mohon mangga ceuk. Duh. Alah Kang Obri di kantun heula ieu nya. Ceuk Udin sanggeus nangtung arek ngareos ka dapur. Oh, mangga Din. Temal Obri barjeng kituna ngarenyu sagala. Ras inget kana kejadian tadi beurang, hate Obri teh bet make hayang seuri sagarupa. Geus pamitan mah kadudungan jeung ka Obri, Udin teh najan hatena rada keuheul, teh burung we ngareos ka dapur, nyata arek ngalaksanakeun panitahna ti Nyi Dasi. Mitra dangu rada ngemplong hati Nyi Dasi sanggeus ditinggalkeun ku Udin mah. Pamikir maehna bakal tenang lantaran eueuh Udin, lamun Udin aya keneh di dinya sok sieun ngarewong kana obrolan manehna engke jeung Obri. Oge sok sieun Udin teh masih keneh amekeun we ka Obri ku ayeuna kajadian tadi beurang basa Udin jeung Nyi Dasi teh labuh di jalan deukeuteun pisan sawahna Obri. Labuh tina motor teh nya kitu deui hatena Obri oge bet tenang deui ku ayeuna tinggal manehna we di dinya jeung di dina Nyi Dasi. Panon Obri nurut teret we di jero imah narasareueus oge lantaran tetela pangabogana Nyi Dasi teh mani pepek mata kreueus najan randaan menikahan segala boga segala aya imahna oge apaan alus jeung agreng jabah pulasna oge anyar keneh pulas bungura. Nyi Dasi neuteub perjeng imut ka Obri anu keur palahak polohok nengetan kana kaen pangeusi imah. Pok Nyi Dasi tumanya, Kang, nyera wae Kang.
Mohon akang we sorangan dapan akang wungkul sanes anu diantos sarana ku Nyai teh temal obri berjugu masep segarupa. Aduh, nyamuhun atuh engkang. Da abdi mah teu prayogi ku anu sanes. Prayogi di tepangan sate ku Kang Obri kitu, Kang. Naing akang teh ye da siapunten Nyai bilih ngarepotkeun ka salira. Teu sabios engkang. Marihan makange abdi bingah nu aya tur sugemak nu nyata. Kuena akang teh karasa rumpaheun sumping ka saung butut. Aduh. Mitu sangki geuningan nu diantos-antos teh ayeuna norojol, nu dianti-anti teh ayeuna sumping. Abdi teu kinten ngaraos bingahna engkang. Alah, mung nya kitu hapunten abdi moal tiasa nyugemakeun, moal tiasa nyuguhan naon Kang? Ukur hoyong di amanganan teh sarasna dan nyuguhan moal tiasa kawantu kieu ka ayeuna geuningan maklum hirup rarandaan teh Kang. Tegadona naon teh sarasna kitu Kang. Nyaan kitu Kang bakating ku geugeut ka akang. Sono ka akang we. Hoyong langkung nyangreudkeun ka asih sareng ka cinta pangna abdi hoyong dianjangan ku Kang Obri teh. Teh langkungna teh eta Kang nyaan abdi mah engkang. Pokna Nyidasi berjeng uman iman gumulisna kera. Sakapeung panonna teh ngarindat, sakapeung maletet, sakapeung bolotot, katara jelasna kera hayang kataksirna ku Obri teh. Mitra dangu lain deui ngarasa sugemana keur Obri ngabandungan eta omonganna Nyidasi anu ngalegena mata nikmat karasana. Pokona mah yeuh teu kedah seueur saur. Kaya naon atuh aya sesuguh oge ari anu nyuguhanana teu aya mah. Cekap sakieu oge atuh. Anu perwina mah akang pantiasa tepang sareng Nyai nya. Hatur lumayan yeuh kangge Nyai atuh. Obri mikeun bungkusan koran. Duka naon eusina mah. Da dibungkusna ge maneh buni jeung rapi. Nyidasi nampanan kana eta bungkusan koran ti Obri berjeng dialak diilik teh kumanehna ditanyakeun. Aduh. Naon atuh ieu teh Kang? Make jeung sareng kikieuan sagarupi geuningan. Ya lumayan we atuh Nyai. Ari saya mah henteu, duh punten ye. Akang teh sanes ngahinakeun ka Nyai nya. Eta mah tawis mikadeudeuh we ka Nyai. Hatur lumayan tuh Kang katampi ku abdi. Aduh, hatur nuhun Kang. Leos Nyidasi ka dapur nyamperkeun Udin anu keur milun seuneu. Udin curing hak disamperkeun ku Nyidasi teh. Nya terus nyamperkeun tetela Nyidasi teh mawa bungkusan. Bebarengan harita keneh eta bungkusan teh dibuka. Barang bray teh tetela eusina teh korma. Uluh, maneh hebat kieu, Cek. Make ngintun korma sagala ieu nya. Aduh. Alah, bagja tuh Cek bakal ngopi korma ieu. Teu sangka bager Obri teh nya Udin nya. Kakara papanggih oge meuni geus barang kirim sagarupa geuningan. Ya badahareun menak ieu mah aduh. Hargana ge mahal Udin. Manikayan reueus dina kayanana Nyidasi ku anu dikirim dahareun nyata anu ngeunah teh. Arang-rang kaapan di lembur mah aya dahareun anu ngaranna korma teh. Ari Obri duka meunang ti mana bet make ngirim korma sagarupa. Ceu ngam atuh lah. Ene mah sampeurkeun dewe ka payun karunya sorangan wae mah. Heug apanan di Arab-Arab naker ku euceu teh. Manya ayeuna ari geus ka dieu ku euceu make arek diantep. Alah, nam cah sampeurkeun deui karunya Nya ya oge arek ieu. Ngan kade maneh ulah nempokeun din nya, omat. Nempokeun mah nya moal atuh. Paling-paling oge arek noong we bungkul. Ih, ulah noong oge ieu, hayang ruksak pan engkena pan cilaka. Nya lah, moal. Nya ieu, anu apek teruskeun harcaina nya din nya. Sinjong Jon we nya. Mohon nya lah. Pokona mah euceu oge Sinjong Jon we ngebul. Digojrod yeuh. Bari camuilan ngadahar korma pangirim ti dina Obri. Udin neruskeun deui eta nyang hareupan habu. Ari neruskeun hareucai bari sanyana mah da nyalongkeun maneh sangkan teu marengan eta Nyidasi nu bakal sonoan jeung semahna nyatana Obri.
Mitra dangu nyidasi harita nyamperkeun ka Obri. Geek diuk dina eta korasi urutna tadi. Parang hareupeun Obri gancang mehna teh langsung kituna teh sasadu da bisi semahna kain tugeunah ku ayeuna bieu ditinggalkeun heula ka dapur. Ieu Kang Obri hapunten nya Kang nya nembe ku abdi dikantunkeun heula ka dapur engkang. Tina naon Nyai? Kumari Nyai. Nah repot atau pintu dina urung ieu. Henteu Kang, teu repot malihan manyati sonten keneh oge. Ti wanci magrib keneh ngantosan we akang sumping, maitos kesek Kang. Ih, pan ngahaja milarian maktosna anu sae sareng tumanina ngantosan kayan di lembur teh nya leres-leres simpe ti isinana ngarah jongjon. Duh, nembe di jalan teu aya naon kitu Kang. Berkah teu aya naon aman. Ai Nyai, daungkeun akang teh bade nyarios ye. Obri ngomongna teh daria nyidasi ngiserkeun korsina berjengpokna kieu. Oh, nya mangga tuh bade sasaurang mah ku abdi dikupingkeun Kang. Mangga bae naon teh? Nyai, nah harus Nyai teh micinta ka akang, miharap tiasa ngahiji sareng akang. Aduh, leres atuh Kang, leres pisan. Mugi akang sing yakin ka abdi, Kang. Akang yakinnya, akang percanten ka Nyai, mung eta ye, nah moal kaduhung kitu seura Nyai hadean sareng akang anu tos rimbitan tos gaduh budak. Nya moal bade kaduhung moal bade amek Kang. Sawangasuna akang na moal kaduhung ngayakeun hubungan sareng abdi anu tos janten randa Kang. Akang mah nyabi ngawe nu aya, bagja nu aya Nyai. Nya nuhun atuh upami nyata kaya Nyai leres micinta ka akang mah akang teu kinten naon ngaraos gumana. Keur kitu jebul udin datang berjemuat cai sateko jeung wadahna sagarupa. Nya disadiakeun na meja. Geus nundaan cai mah udin teh kawas anu ngarti leos we langsung kaluaran sepan. Kebat maehna teh balik ka imahna. Pamikirna arek ngantep we ka Nyidasi jeung Obri anu keur sesonoan nyata merengan jempringna peuting. Obri jeung Nyidasi peuting eta memang pohara jongjona di antara maranehna duaan teh silih ayunkeun ka tresna, silih simeuh ku kayan maduning asih nu teh papadana. Ku ayana dilayanan ka cinta ku kaayaan nya dirina Nyidasi. Antukna Obri teh poho we kana pamajikanna anu ditinggalkeun. Nu teh lamah ayeuna maehna teh tialap dina akayan kasebutna mah di sagara birahi anu pohara jerona. Obri nepikeun ka bener-bener lali kana produksina. Maehna nganteur terus kana kahayang jeung kana pangajakna Nyidasi. Mitra dangu saminggu ti harita kayan Obri teh jadi robah. Lamun di imah mineng amak-amakan kanu di pamajikan, lamun teu amak-amakan nya sok mineng ngalamun, sok mineng ngalang atawa ngahuleng bangun aya anu jadi bahan pamikiran parna naker. Kana barang gawe ayeuna mah jadi kedul, eta we bako alaeun oge sakitu kaen lega keneh da can diteang deui, can diala deui. Nya kitu lamun kaen peuting oge Obri jeung deui manehna jadi mineng tara aya di imah. Mineng eueuh di imah kakara balik lamun geus kayan beurang dina poe isukna barjeng ari ditanya tas ti mana-manana kalah kasok langsung we nyangangang sok ngamek lamun teu kitu apaan sok langsung nyabok jeung kayan sok nyarekan ka anu di pamajikan ngamek anu kayan teu pupuguh teh. Mitra dangu dina kayan pasosore harita kayan Obri ngan bakatut we baeud barjeng diuk kitu ngalangeun dina tepas imahna. Atuh pemajikan Obri teh nya aya jalan pikeun maehna arek barang tanya ka anu disalaki. Najan kumaha pemajikan Obri teh hayang bisa nganyahoankeun, na geus aya kajadian naon sanyana pangna sikap jeung tingkah laku Obri karasana teh bet kaen jadi beda. Pemajikan Obri nu katelahna teh nyiis. Harita diuk emok hareupeun Obri. Kabeneran orokna mah nya eta anu kabeneran boga budak teh lalaki umur 8 bulan. Keur sare ngagebrak di kamar malah tas dimandian budak teh sok terus dibra sare najan waktu keur kayan kakagokna. Ieu Kang Obri
abdi aya picarioskeun ka akang Kang. Nya kitu atuh ngahaja ngomongna ge lalaunan da bisi ngagareuwahkeun ka anu jisalaki. Rek ngomong nya paek teh teuing rek ngomong mah. Sok naon sih esena atuh Saris. Temal Obri barjeng baeud siga anu kaembung diajak ngomong ku anu di pamajikan teh. Iis ngarenghap narik napas bangun anu eungap jeung nyana dadana karasa nyeri. Malahan metengeunah ku salakina ujug-ujug disentak tapi barjeng ngawayahnakeun maneh. Ulah penuh atuh Kang. Kumaha aing we pokona mah yeuh, pok rek ngomong naon atuh maneh teh Saris, Akang masih gak reuwas geuningan. Heueuh reuwas we da tara-tara ti biasana maneh arek ngajak ngomong bangun anu dinas geuningan. Sanyana mah teu kudu reuwas Kang. Da abdi mah moal ngobrol keuna naon. Ieu mah sono we atuh ka akang. Hoyong terangkeun kayan akang ayeuna. Daya naon sanyana atuh. Pangna katinggalna akang geuning sok sering amak-amakan bae. Atuh sakapeung apan akang teh sok ngahulang wae. Bangun aya anu janten bahan emutan. Nah kunaon atuh akang teh? Oh. Maneh jadi hayang nyaho kana kayan akang pangna kitu? Bener Kang, bener pisan. Akang lain teu hayang ngobrol bebarengan jeung pamajikan Iis. Lantaran akang teh yeuh keur bingung mikiran pepelakan. Yeuh, pan loba anu ruksak pepelakan teh loba hama kana pepelakan urang teh ayeuna mah. Jadi poma ulah sok loba sangkan teu puguh, ulah sok loba curigana naon Iis. Yeuh, akang mah teu serong teu liwar. Ngan ku ngarasana langsa we ku kaayaan urang anu karasana teh kahirupan beuki ripuh pepelakan beak ku hama. Nanging Kang, bade teu heran bade teu curiga kumaha da geuning akang teh meuni lali kana kawajiban. Kek. Nah, make jeung ngomong kitu Iis. Ih, pedah we akang geuning tos saminggu lamina lali kana kawajiban terak kulam di bumi. Na teu melangka anak pamajikan. Halah, Nyakeun wae atuh eueuh ge dina kaayaan peuting. apan ari ti beurang teh yeuh. Aing teh aya di imah Iis. Da bosen atuh ari kudu barengan wae mah lah. Lepat eta kasahuran teh Kang. Salos kumaha abdi salaku bojo akang. Nya kalengitan ari unggal wengi akang teu aya mah. Kajabi upami kaen teu ayana teh kumargi sibuk ku padamelan, sibuk di kebon atau rapi di sawah. Eta mah nya dimaklum ku abdi. Nanging ieu mah apanan abdi teu terang. Nanaon sanyana anu dipidamel ku akang teh? Saris. Nah, maneh meniku tara teh kitu kumaha wanita teuing ka anu jisalaki teh, ha? Nah curiga, nah timuruan ka anu jisalaki. Curiga pantes timuruan pantes Kang. Da geuning kaelana akang teh matak curiga matak ngajadikeun abdi timuruan. Oh. Akang arek nanya. Ari maneh bogoh keneh ka akang? Kan tenan we atuh Kang. Hayang keneh ngahiji bebarengan jeung akang? Kan tenan atuh Kang. Nah, atuh bating omong. Lamun nyata hayang keneh bebarengan hayang keneh ngahiji mah jeung akang, maneh teh yeuh teu kudu sok loba tatanya. Kumaha akang we atuh? Rek aya di imah, arek eueuh nya pokona mah teu kudu loba tatanya. Da akang teh aya sukuan, aya leungeunan, aya panonan, pantes yeuh mun akang leumpang ini ti imah, pantes lamun panon akang nempo anu sejen. Pantes lamun teh mah leungeun akang dipake cekel-cekel. Teu kudu heran yeuh Iis yeuh. Iis. Panyakit timuruan, panyakit curiga ka salaki teh yeuh eta pohara bahayana. Bisa-bisa pegat gerak ieu hubungan rumah tangga urang teh. Nyata kulantaran pamajikan anu gede timuruan, anu sok ngagedekeun kaayaan rasa curiga ka salaki. Akang ayeuna ka abdi kumaha yeuh? Kumaha kaayaan hate akang sanyana ka abdi ayeuna? Sobi walata sing jujur Kang. Akang mah geus puguh arek bela arek nyaah ka pamajikan. Najan kaen teu pati bogoh piraku, teu nyaah lantaran urang teh geus boga budak. Si Agus buktina. Nyaan Kang. Nya atuh Iis tuh.
Akang teh hayang rumah tangga nepikeun ka pakotek itu, hayang bebarengan salawasna. Tapi naon Kang? Mangga atuh ieu. Saurkeun naon rupina teh Kang? Abdi mah salempang sok sieun mata karuntagkeun kana hate. Nyiis bangun anu ngarasa hariwang jeung salempang kana kajadian anu bakal kasorang kumanehanana. Obri neruskeun omonganana pokna kieu. Tapi ya kangadanan rumah tangga memang aya pegatna Iis. Nah geuning akang make jeung saseurang kitu sakarupi Kang. Ari kitu akang teh bade milak deui abdi kitu Kang. Iis nepikeun ka mencrong seukeut ka salakina ngadadak beungeutna langsung jadi pias. Waktosna ge parantos geuningan mitra dangu. Rupina dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Cariyos si Kemang Racun dicekapkeun deui ka dieu. Hatur nuhun ka sadayana tina sanes kanten perhatosan. Hatur nuhun tina naon rupi pangdeudeulna. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.